Mungkin lila meureun eneng teh jadi gede. Nah, mandian kebo mah ulun make baju teh teranjang. Diusapan. Dihareup nepi ka hulu nepi ka buntut lebang usapan eta. Lebah barang kebo teh mah nu kuatar lila dikucel-kucel wae. Lila mungkin gede. Mun wae na kabita. Ulah cilik tuh aya jelema apa nya mandian di sawah teh. Wah yang dipakai cenah ya kebo teh. Wah hitunganna kebo teh parawan. Caritana dipake ku manehna. Kebo teh. Pan bade tong basusukan leutik ngoyor. Ngeunaheun beureunan kebo ngoyor susukanna nangklok di tukang. Dipake caritana ta kebo teh. Manehna. Memehna ge manehna oge loba nu pake kasieun. Sieun kanyahoan sieun kan saenggeusna terjadi kebo digarap manehna galeuwih sieun. Tindeuneh. Heeh, sieun kanyahoan ku batur pan era. Duh, aing anu nyahoon eueuh nya cenah. Anu nyahoon apa eueuh. Kanyahoan pisan ku nini-ninina ti kajauhan ku pamajikanana. Itulah laki teh keur nangklok we di tukang. Mun katempo meureunan aya nu numpak kebo jeung anu keur kikituan mah beda ka ciri. Wah, masalah cenah gawean. Geus kitu mah, geus nyaho kitu mah balik we. Nini-ninina teh. Ya manehna nya tah dikitukeun nya terus diangon kebo. Biasa diangon teh gitu. Diangon burit balik we. Tadi balik kebo teh dikandangkeun. Mate mah angger wah riwang manehna duh. Dan nyahoon apa eueuh nya. Pura-pura manehna moal kan moal nyahoon. Mak dahar cenah dah. Tuh rek dahar mah cenah geus nembrak. Ya kira-kira menta daharna teh bangsa tas Isa lah. Peuting kan. Peuting. Da meureunan balik burit mayana mandi salat magrib naon peuting dahar. Pangangguran aya budak. Nakol-kokol. Pluntrung mah kot ngarencot. Dah, Kejeulkeun apa ngena gua. heeh. Buah cenah. Nyiapkeun nih aya kokol naon sih nya? Eta teh erek ngewak anu ngewe kebo. Cek nini teh ngaran juga pan. Ini nyahoan aja. Nyahoan. Kelakona. Oh. Lah aku cenah ni rumah sama cenah boga dosa cenah rumangkat lumpat manehna teh Kasieunan. lumpat ka ronggosan awi nyumput hiji cerita erek aya anu ruruag kan butuh awi syukur esteger syukur tanggungan syukur naon Tunjal. Tamena nyumputan sampai ka beurang ngeureun nya. Oh nyaho tapi ka beurang di rongos awi nu isu. Ai subuh teh siap-siap anu rek ruruag nya kudu ngalah awi cenah di mana ieu urang cenah syukur tunjal segala kali segala naon. Oh itu cenah barubuh tuh nu tungtung kidul. Teu nyaho manehna nyumput ti dinya. Buset enggauna lumpat. Isek di baru buah awi ieu teh. Batur geus daratak lumpat mah ka sawah ka pibuateun. Lompatna ka parebeureum nu kabeneran rek dialaan deui. Baca nu mana heula ieu kota ka dieu we heula. Lemah geus ngalingkung geus ngejajarnya. Aing unggul lumpat cenah kieu mah ya. Barang maju ngarari teh usah narima. Goro. Batur teh nyaraon ieu ge buat mah teh anu nyumput teh nya rasan manehna anu buat dosa narima wae pan. Rasa merek niker aing meureun. Barang maju ngarari tinggal ti buatun saeutik deui mana nangtung. Barina teh kudu diudag-udag wae. Kebo aing. Ewe ku aing kira-kira naonan ya. Batur teh nyaron mimiti. Pikirna teh nyaho jadi nyahoan. Jadi nyarahon, jadi polok.
Dan sorangan. Oh, jangan dibuatnya ongkohnya mana ngengkoknya balik padu dia paling kan nyahoan ya ya kebawa aja nah. Capek di puting mula urang. Oh, nyumput tuh udah gua. Ya ada asa ke manehna wae meureun. Asa kemanenan da. Saya buat dosa mah da tedekeun poho ieu. Tan ini mah ku kesel meureun ada tate. Kesel, Nyamak nu, nyawa kebo. Oh, gitu. Ajak gue. Nyameureunna nini bingung gegerkeun salaki aing era. Mun ka jelema mah meureunan pas saya ieu ka kebo. Eta manehna nya pada ngurus di leutik nya pandian wae. Kami. Nah, itu teh mah jang ceritanya. Gitu lah, mulai subuh ya.